buka geus. Teh ke mana nak? Ngaji. Teh ke mana? Ngaji bulan puasa ki imam dan ngariung. Teh ke mana sih? Bertanya malah gerendang wah. Aing mah Ngaji. Teh ke mana? Bu, Tanya gerendang wah. Di mana? aing ngarek aje. Buset. Alaunan aing teh budak ieu. Ngaji di saha? Di Ustaz Abu. Di saha? Di Ustaz Abu. Siapa ditanya gerendang wae ku aing teh. Jawab atuh tembalan. Dia tulis dia. Kemana sih? Di Ustaz Abu. Buset. Alaunan aing teh budak ieu. Ayo miluan ah. Ayo ah. Ayo buru. Ayo. Oh, ayo. Tertembalan pun goblok bro teh. Duh, salah aing milu teh tertembalan bro kan jodoh wae. Bawa tunggu no. Si Adoy tinggalin tuh ngilu cenah tuh. Alah ke budak. Kemana? Naon? Tah, di dieu mun ngajina. Naon sih? Ngajina di dieu. Di masa? Ustaz Abu. Siapa gerendang wae di masa? Bodoh amat ah. Budak teh ieu juga. Nah sih, Tadi ya tempat ngajina. kalau budak goblok aing teh budak ieu sia mah. Di aing anu apes goblok, mun anu budak. Ya, banget aja gitu. Ayo. Ya kan. Iya masa Ustaz Abu. di masa? Ustaz Abu. Ustaz udah ngajar dong wae ditanya teh. Bodoh amat ah. Ya. Barang budak suanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah hari kolot-kolot lamunnya mah assalamualaikum. Hari kolot-kolot ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tembalan ya bu ya? Tembalan, si anak budak. Terus tembalan Si anak budak. Alah budak teh. Wah, tur nembalan. Potong. Ayo tak pindah-pindah tuh ayah anu ngajina lalaki tuh ayo. Ulah campur jeung lalakinya ayo pindah. Salah terus tembalan. Oh geuning malah patu kerja lemah doang geuning ieu. Iya kosong kan ya pindah. Dan naon papulit papa lewat gitu itu. Ngajar dah gue sih mah. Ada pendekin lagi. Iya kosong kan, iya ulah aya sieun ieu lalaki tepat lalaki ieu belah di kabeh. Masya Allah. Malah patu kerja lemah doang geuning. Ayo mangga. Ustaz. Kelebat. Para rubuh ngaji teh. Ngaji apa baris sih? Randang ka dia, kolong ka itu. Para rubuh ngaji teh ini. Isukan ustadanya buluk amat ya. Ustaz. Mantap. Ngajinya. Iya. Nah. Ampura. Sias. Mana yuk? Pasien terang itu wis dipayakan ieu. Eta kata arek nembe ngiringan ngaji. Mohon Ustaz. Bade ngaji, Jang. Eta babaturan mana, Jang? Mohon. Mari ngomong jeung bae nama kudu rada bedas Pak Ustaz. Kunaon? Oh, pantesan atuh di tadi pelahak-pelahok wae. Iya. Ditanya, Pak Ustaz ditanya. Arek ngaji. Gara-gara jiting dulu. Saya ditanya ke Ustad. Alaunan dia itu budak ieu. Arek ngaji, Jang. Gerendang wae langsung naon sih. Geus keneh Ustaz dah lila Ustaz. Anggap anak bawang lah. Kurang mulai we nya. Cenah gara tapi ngajar dong wae. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cing wae ngaji teh. Duluan ngaji.
Bagus aja nak karunya kalian. Kalian. Maklum ya Pak Ustadz ya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirobbilalamin. Tantos sakitu heulanya wengi ieu ditutup ku sakitu wae ke enjing ke disambung deui nya. Tos ayeuna mah anu bade uwi aya namanya. Ayeuna mah ngajina ke selesai isukan disambung deui. Ayo atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing pada lintar lah. Mana yang ada yang ayo. Oke, isukan disambung deh ya. Pak Ustadz. Eta, kumaha eta batur maneh? Keun lah Pak Ustadz, hese ngodangkeun mah ini mah. Cuma budak ieu lah. Ditik we nya Pak Ustadz dititnya. Betul dia kena. Aduh, arek diudangkeun. Karunya dalam budak. Mata ngadenge iya teh. Itu diudangkeun karunya anak batur. Sebodoh amat lah, dulu lain maraya lain lah. Bodoh amat lah. Asa, ya, aing gak tinggal. Gara-gara pemajikan aing sih ngajakin golokkeun wae. Jadi ketinggalan aing ngaji. Bilang aja sama. Assalamualaikum. Sia nama bukan. Assalamualaikum. Udah. Ya kan durian gini baunya bau hitut. Udah, Mang. Ada. Udah. Gaji tuh tadi. Di dia, kaki aing. Nah, sih gerda wae. Gaji tuh si tadi. Itu ngaji ka mana? Aing galak datang. Si gaji tuh tadi. Cina rek ngaji gini areuh. Ada gitu sih. Ngaji itu tadi, ngaji. Ya ngomong naon sih gerda wae. Wah, bolot di jelema aya masalah ya. Ngaji itu tadi ngaji. Buset. Lah udah goblok budak ieu. Udah ngomong. Gua edan juga nan. Tadi mah ngaraji. Terus Kan ngobrol wae. Wae tinggalkeun hees. wae sia lain ngobrol sih budak tadi ngaji sih kan nama Tadi ngobrol wae. beres Ngobrol wae tadi di dieu cenah rek ajak kalah aing. Cenah rek ngaji tapi ngobrol wae aing ngan hees aing nungguan waktu ngaji. Duh, aing banyak aing itu kapan jelema budak aing. Cari naon? Sama lo siapa ya? Bolak aing. Sing aing. Jadah. Salah aing di mana sih? Aku ngan sawut. Sugan ayah yang nama poin tadi. Hai bro. Tani tayi tayi mah na berang wae mangalana wae sugan wae ayah nama beunang ya. Ayo lagi. Tani beunang ayah nama ayah. Teh sahur. Teh sahur. Sahur teh. Sahur. Nuhun teh geus diudangkeun sahur. Sasalau. Ya heuh da aya tadi ieu ka sia. Peuting-peuting lagi. Geus sia mah lamun beurang eueuh wae di imah ngaladog wae. Nya kumaha atuh? Eueuh duitna. Buset, sia mending geus 2 tahun ieu daek ku aing imah disita ku aing. Ulah tuh hutang sabaraha. Oh daripada teu mayar-mayar. Kayak di mak wae disita. Ya ulah tuh teh.
Nya ulah janji-janji doang atuh. Sukan orang janji dibayar. Awas nya lamun teu ge nya. Heeh. Isukan tak aing ditagih. Heeh teh geus ulah galak-galak. Geus ya, ayo makan. Akhirna mah kapal ge teh emok. Naon sih, Ning? Urang pindah kontrakan yuk. Emang gunaon sih? Bang Emok kesepi ka dieu tadi. Hah? Bang Emok tadi nyamperkeun lagi hutang. Bang Emok? Iya kunci kieu ya Bang Emok. Buah edan. Sayu, urang bubut lah. Ayo. Teh sahur. Aduh, teh nuhunnya geus diudangkeun sahur. Maduh. Si Aida ngomong. Bisa. Ditanya teh. Dia cari si Adio. Dia Ustaz Abu. Ustaz Abu. Ayo buat Pok. Nah. Si Adio itu, ngilu tinggalan. Sengaja laremban. Kita tadi urang ngomong wae. Naon? Tah, ngaji na di dieu. Naon ah? Ngaji na di dieu ngaji. Di masaha? Ustaz Abu. Di masaha? Siapa nanya teh? Bodoh nang wae. Tembolan lah, Doy. Nah, cut. Edoy salah. Sen. Neng, anak. Assalamualaikum. Sora benang. Atuh. Dulu Bang, action dulu Bang. Si teh haradidang kolot-kolot. Lamunnya mama, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini teh balan ya. Tembalan. Teh balan. Si anu budak. Ustaz. Ulah ka asup budak. Adukeun badak dari kieu. Agar Pak ieu heula tadi Pak Ciweu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang komplit dong. Geus. Aduh tadi teh jadi kayak iya ada kosan. Bener geus. Malah kayaknya pindah. Hah. Kan tadi kene geuning ieu. Pindah. Iya ke tempat lagi. Pindah. Gini ngomong. Tah, ieu tah imahna. Sugan aya euna mah urang tagih hae, Bro. Cut. Tapi Action. Sesuri. Bang. Bagong. Roll action. Teh sahur. Aduh, teh nuhunnya geus diudangkeun sahur. Maduh. Ulang yuk. Tek 3, tek 5, tek 6. Roll action. Oh, si Ebo heuy. Ulang. Bapak pelipau. Iya, geus penting. Bener. Wah, disita. Nya ulah tuh hutang sabaraha. Oh, ini siang ge. Harus gak tahu aja kasih benang ya ta. Dai ku aing imah disita ku aing ha. Ulah tuh hutang sabaraha. Oh, daripada teu mayar-mayar. Mau menegak. Ih, ya kaja. Suka cek aja naon. Teh nama beunang sugan kane. Teh sahur. Sahur teh. Oh, teh nuhunnya
diudangkeun sahur. Oh, asa-asa wow. Heuda aing anu boga hutang ka sia. Bisa utang. Ayo tuh ayo. Lagi game boleh bro. Gimana? Goblok banget emo puting-puting lah. Aing tuh ya ditujuan.